La ilaha illallah. Lamun kamari dilarang kafir zimi naik kuda, naik kendaraan mewah, maksudna ulah. Lamun nu hina mah teu naon, model himar, begal, keledai teu naon. Tapi naik kuda mah ulah. Onta anu bagus, onta kan bisa pakai perang, gagah. Onta mah hiji kendaraan, hiji hewan anu bisa pakai kendaraan, ditumpahkan langsung bisa, ditendenan sekeduk bisa, pakai mawa model di urang gerobak bisa onta. Jadi hiji binatang anu unik. Kanjeng Nabi boga onta kuswa, gagah, hebat. Tapi nya mah teu betaheun cicing di Indonesia. Onta teu betaheun. Pernah dibawa ke Taman Safari, menang saminggu langsung nyana lapor bos. Kenapa? Waduh, tidak enak ternyata di sini. Kenapa? Dingin. Saya mah enaknya di daerah panas. Jadi onta mah binatang anu resepna di daerah panas. Irupnya makin panas makin seger. Makin panas makin betah. Jadi lamun onta, lamun hewan bae aya nu kitu tah urang ge sarua. Hewan eta hirupna aya anu di tempat tiis, aya anu di tempat panas, aya hewan anu hirupna teh dicuka, lamun henteu dicuka teu hirup. Aya hewan anu hirupna di madu. Di madu ieu mah. Sok aja madu teh sok aja inget ka diri. Di madu hirup cadawa, tapi lamun lain di madu teh hirup. Aya anu hirupna teh di peuteuy. Mun teu di peuteuy teh hirup, di jengkol. Mun teu di jengkol teu betah. Hileud peuteuy tanya ku urang, "Sia kunaon betah di dinya?" "Wow, cek jana indah ku bauna." Mantap. Hewan teh kos kitu hewan. Ternyata horenganan hewan teh gambaran manusia. Manusia teh hirupna teh aya anu resep di majelis taklim. Terserah tah mah. Maksudna di majelis niatna kumaha sabodaya teh geus. Menghindar atau naon sabodo geus. Aya resepna teh kapan di kantor we, enggak majelis taklim teh, di kantor we. Aya nu di pabrik bae nya. Resepna teh kos kitu teh. Deres tah mah urusan kantor pabrik mah masih keneh lah. Ieu mah aya nu resepna teh di bar bae. Aya nu resepna di night club. Tah kitu. Nya nama lamun teu jekel biliar teh ieu awak arateul. Kudu jekel biliar. Masya Allah. Pan ai kiai mah lamun teu jekel kitab gering. Lamun teu jekel kitab teh kiai mah gering, maksudna dijual tah kitab. Aya nu teu resep lamun henteu nyekel biliar. Aya anu resepna teh di nu lapangan teh nu loba jukutan. Ah nyawa ngaran teh rupa sia mah.
percaya siapa lamun main golf bisa-bisa meupuh pipi sorangan. Tama lain pagawean orang pondok nu kos kitu. Golf mah bangsa bos-bos. Teh resep teh kan kos gitu tah. Beda-beda ka resep jelema teh beda-beda. Deres keneh geus kos kitu mah ieu aya nu resepna teh mabok bae teu mabok puyeng. Aya nu resepna teh ngayan kartu bae. Asal teu neuleuh balak genep bae asana can centrang. Masyaallah teh hirup pohara. Ieu ka resepna teh kos asal neuleuh balak genep bae seger. Seger masyaallah. Nyana keur rada rieu tulu neuleuh balak genep cager. Aya nu kos kitu eta. Pohara. Kos kiai aya kiai teh baheula mah lamun diondang ku bupati ku gubernur teh belaga gering. Kuari mah lamun kiai keur gering diondang ku bupati cager. Cager. Eta aya kos kitu eta. Saya kos kitu masyaallah. Kos urang keur ngora. Urang keur ngora boga kabogoh. Gering aju ngadenge sora kabogoh. Ya, eta sales manu geus nongtot teh eta teh ka jero deui eueuh bae. Eueuh eta ngadenge sora doang leho eueuh sorangan. Ya Allah, ya Rabbi. Eta bisa jadi cager tah. Kos kitu teh tah. Jadi horenganan jelema mah sadunia. Kumaha dunia-duniana. Jelema anu duniana di dunia hitam kajian diajakan ngaji ge kurang atumbung sebab lain duniana sakumaha peteuy sakumaha hileud peteuy ku urang eta hileud peteuy teh hileud jengkol kuari diteundeun di gelas dibere ku urang jamuan anu amis kitu teh daek cek cenah teu ngeunaheun ngeunahanan keneh peteuy beuh sedep bauda cek beda tah yes sadunia mantap wari lamun jelema nu biasa korupsi teu betah cek ngana tah hayang bae nu biasa maling teh lamun ka majelis teh nyokot sendal jepit bae teu betah hayang bae tah hayang ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tak bisa dikitu-kitu ku Gusti Allah. Nah, tinggal kuari diri urang resepna teh anu mana. Apakah urang lamun cicing di masjid teh betah bari nyekel tasbih maca sholawat atawa maca Quran atawa betahan di hareupeun TV. Besok pelotot. Rasakeun ku sorangan si goblok sia. Aing nyileuk ka dieu mah wajar lah. Memangnya nama kos kitu. Betahan mana tah? Betahan mana? Sok kira. Betahan mana? Betahan ketika orang hudang di peuting, mandi, wudu, haju salat, diuk, bade tafakur atau betahan keneh WA-an. Sok. Ulah main-main orang hirup tinggal sabaraha jeung kali ka kuburan. Ulah main-main. Ieu urang dibere modal ku Gusti Allah umur jang ngadagangkeun diri urang pake meuli sorga. Ku umur urang. Nah, ieu tinggal karesep urang kuat. Ulah ngitungan batur nu keur ngajabat, ulah ngitungan batur nu keur usaha. Di proyek diri urang kuari mah ari aing ieu jadi hileudna hileud naon apakah hileud peteuy apa hileud jengkol atawa ieu teh hileud bonteng apakah hileud ayo hileud naon tinggal urang kuari introspeksi diri betah da di mana. Nah, jang diri urang sing hade jasa. Masya Allah. Etalah cek Tuan Syah Abdul Qadir aya anu hirup betahna di cuka asli nama kos kitu. Cuka teh hasem tapi betah.
dibere madu teu betaheun resepna dicuka bae kitu keneh nu biasa di madu dibere cuka teu betaheun orang hewan binatang teh kos kitu atuh naon bedana jeung urang ge binatang urang ge hayawan binatang sarua bae kabetah urang di mana nah iyalah jang bahan introspeksi betah aing di mana ieu sih betah teu urang lamun kitu di majelis taklim betahan mana urang jeung di kantor betahan mana urang ngadengikeun ngaji jeung ngadengikeun dangdutan betahan mana dah untung jasa jelema lamun geus teu betaheun ngadenge dangdut kitu teu betah alhamdulillah cenah kula mah emang tibeurik teu geuning cenah kitu betah kula mah masyaallah dibere resep kula mah resepna jaipongan atuh sia mah tolol tah mah sugan teh apa aduh Gusti orang ada teh lain resep teh lain ka Allah emang perwatakanana lain kitu resep teh lantaran eta teh teu menyejukkan hati ka Allah ngajauhkeun ka Allah tah urang teh kuari geus kudu metah hirup mana nu kira-kira jalan arah ka ditu mana nu jalan ka dieu sebab kamari ieu Ki Subandi maot Ki Subandi panggang tuh keur ieu mah nyana dipanggang ya teu paeh-paeh kuari mah maot nya ya Allah ya Rabb. Terus aya Kiai Haji Behaki pentingna masih keneh ngaji ngariung kunaon tuh jam 2 teu aya eta kan sehat berarti ya Allah pendak sing hade teh lain naon beusi keur poho ka Allah hungkul ieu mah beusi keur poho ka Allah nah kecuali lamun urang tawadu isin ka Gusti awak anu kos kieu ibadah tepat dibeki salat komo aca sholawat aca Quran asana kieu amat ya awak pantes anu loba ibadah mah naik Lexus naik baby band naik Rolls Royce naik Jaguar sesuai jeung kemuliaan dirina padas tapi urang mah kapan salat subuh qodhoan istiqomah malah lamun teu qodho teh anakna ge bingung bah kok sinarieun emang kenapa hari ini mah abah salat subuhnya malam emang akan biasanya mah siang rasanya dekat ke kiamat kali ya bah ya anak mah heran ku istiqomah salat subuh qodhoan anak nage kageteun lamun abahna salat subuh peuting bebenya ka mana ge hari ini abah salat subuh malam ya kenapa kali ya tanyakeun tah ka dulur-dulurna kenapa ya kok bisa malam oh belum tidur dia habis WA-an jadi dia mah nanti habis subuh baru tidur waktu begitu mah tolol itu bapaknya tolol itu bin goblok bin bolon oh ya kita demen punya abah goblok ya sial tak anak ngobrol kos gitu tolol anak ngobrol kos gitu kita demen punya bapak tolol ya Allah nah lamun tawadu bacara Kangjeng Nabi wa yarkabul ba'ir wal farasa wal bighal wal hamil Kangjeng Nabi mah kumaha ayana bae wa yarkabul farasa Kangjeng Nabi naik perosa faros Kangjeng Nabi naik kuda begal himar kumaha ayana bae henteu alergi henteu kieu
Henteu lamun teu mah aya mobil mewah yuk. Tiga aya mobil anu goreng mah. Teu. Awak aing alergi mun naik mobil kos kitu. Nyeri awak. Henteu kitu tah Kanjeng Nabi aya kubayana. Bayar kabul ba'ir. Faras wal bighar wal hamir. Kumaha ayana betang dah entah hirup lamun kos kitu. Ngirup teh kumaha ayana be urang mah. Ayana naik sepeda. Motor. Angkot. Geus bae bolak-balik di dinya. Fortuner Jatilokaya jatuh boga. Ngeunah hendak kos kitu mah. Sakalina naik Fortuner geus teu diturunkeun kacana kabeh nyahueun kabeh kieu. Eta jelema ondo eta kos kitu. Geus teu ditutup kaca. Nah, ieu mah keur carita kafir hini ulah naik kendaraan mewah. Sebabnya anu hina kan nya nama calon neraka. Di negara Islam. Islam kapan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mulia luhur. Ulah kaluluhuran ku kafir. Geus kafir di negara Islam teu meunang naik kendaraan mewah. Kudu orang Islam anu naik kendaraan mewah. Jadi kadeleuna siap. Kadeleuna bersiar. Kadeleuna boga komara Islam teh. Kuduna mah kitu tah. Nu boga pabrik teh kuduna mah. Nah, ieu pabrik sa. Makmun. Ieu nu ieu soleh. Nu ieu pabrik sa ieu nu ieu. Oh, ieu mah pabrik Syarif. Nu ieu mah pabrik Mukmin. Nu karar itu kan ngeunah henteu kadangnya tah. Ieu mah lain, ieu pabrik saya. Franky. Nu ieu mah pabrik nu bogana Peredi. Nu ieu mah pabrik nu bogana teh Cingluh. Nu ieu eueuh we, nu ngaran Mukmin soleh. Aya tuh nu itu tuh bercanda tuh, bener tuh itu mah. Nu sa itu? Itu lah Haji Soleh itu mah naon pabrik sosotan. Ya pabrik sosotan. Heller. Itu geus geus saminggu teh jalan bae. Urang nyaho eta rusak geus teu kahadean. Aya boga pabrik heller. Leutik. Jadi urang di negara urang teh ya teu bisa ngembang, batur nu bisa ngembang. Nah, kudu namakan urang sebagai pribumi, ilmu ja aya, modal ja aya, nu ngembangkeun teh kudu nama urang di negara Islam. Keur carita negara Islam. Orang kafir ulah cara di Mekah, cara di Saudi Arabia. Orang Islam kafir teu meunang. Meuli sajengkal tanah gitu meunang. Kuari ti Jati datang ke pasar Kemis, coba nu saha. Masya Allah. Kawasan kaditu coba tuh ka bunder. Donan gitu ngaranna pasir nu saha eta sertifikat. Kuari pasar Kemis kaditu bakalna jadi nu saha. Hayu. Dibareuli ku asing. Ini negara Islam mah teu meunang di negara Islam mah kafir menang naik kendaraan mewah kecuali kendaraan himar nu hina mun di urang memerenan Avanza lah atawa Karimun tah bangsa keperkerian eta geus lain dianggap mobil tah pokos kitu mah teh atuh dipencet kitu ge gentom begal menang wayar kabubi ikafin menang nyana numpak make sela ai sela mah teu naon urang naik himar di selaan sebab lamun teu di selaan kan kumaha lamun mabur teu naon teu make sela warika bi khosabin jeung make kap tapi tina kayu make jang saung ka dieu tapi tina kayu urang lamun ka Uzbekistan mah bisa ningali himar di saungan make kayu kebelah dia loba tuh di Uzbekistan mah tapi lamun tina besi mah ulah berarti paten ulah
sebab mewah teh maka asup ulah keneh make sarjin paranti diuk mewah supaya ulah langsung kana tulang himar aya paranti diukan ngaran sarjin teh yang diuk lek ngeunaheun baheula mah lamun di luhur kuda teh kan sok aya paranti diuk di luhur kuda nah naon eta ngaranna paranti diuk di luhur kuda nu kos kursi lah itu ngomong itu ngomong atuh sia teu nyaho da sok ngomong nyaho bae sih jalobaan jelema atuh lain sia bae nu pinter naon kabet asana aing di pagahan kuno bodoh teh kabet paranti diuk teh nyaho ye salah mata nu paranti kitu anda ngaran salah kocerek tah paranti diukna joki ya Allah pelana Masya Allah nah eta tah teu meunang ka kafir mah make nu kitu teu meunang kafir make nu kitu Masya Allah karim diatur wa yuzau ila adakit turuk jeung diungsikeun kafir teh dikondisikeun kafir mah lamun keur kaayaan macet di perjalanan nyana kudu dikondisikeun diatur ku polisi ila adakit turuk ka jalan anu sempit besinya halangan muslimin kelancaran muslimin mukminin pribumi besinyana dianggap ngahalangan kafir kudu di kajalan cacingkeun ila dia kitu luar biasa pengaturan koski istimewa di negara Indonesia apa yang terjadi sabalikna hari itu mobil saha nu mewah oh bos ngecek hari itu tuh anu kentop mobil anu acak-acakan cat ge geus tahun 45 tah mobil nu saha eta aduh Pak Haji urang terjadi hari itu imah nu mewah nu saha itu nu mewah 3 tuh saha bish ngecek si Enci hari itu tuh anu kenteng nanya engkleh ini masa ayo sabalik lagi orang sabalik di Gading Serpong nu boga imah mewah nu kudu nama muslimin muslimat mukminin mukminat ngecek si Enci si engko hoker ge ayo BSD perumahan mewah saha teteh nu ngareusi ieu ge mayoritas bakal ngecek di urang nu ngeusi berbagai perumahan mewah atau rumah tinggal di luar perumahan nu marewah teh ngecek nu boga mobil mewah nu boga imah mewah pakaian mewah bahkan ku harima parlemen ge deuk dieusina ku ngecek untung Perindo teu maju. Oh, puji syukur gua lama urusan presiden mah masa bodoh tah aing mah nu senep ge eta. Beus hadena bae. Tapi kan cenah militan sih hadeta besi terus bae. Nah, engke mah cobalah siap-siapkeun caleg-caleg anu ahli-ahli Allah bae dah. Pohara. Kabeh mararantep ya di Indonesia teh. Anu ka parlemen marawat tasbeh waduh di DPR teh geus asbeh bae nya mal kabur urusan dunia nagara acak-acakan anu anehna jago korupsi teh ieu teh kiai malu
Kiai tah di DPR teh di DPR nu korupsi teh kiai nu talalar Quran. Masya Allah. Anu lain kiai atuh leuwih senep tah mana. Nu talar Quran be korupsi koboh henteu. Ih negara urang teh kos kiai. Pernah terjadi aya naon gitu ngaranna pelecehan. Pernah terjadi aya pelecehan di mana teh lamun teu poho kulat di kerajaan Inggris. Margaret Thatcher, sia nyaho ka Thatcher. Eta kan pernah nyana melontarkan pelecehan ke Indonesia. Begitu nyana kunjungan ke Indonesia, nyana langsung ningali negara Indonesia, terus ningali perpolitikan, pulang ke Inggris. Nyana ngomong gitu kan, ditanya di negarana, begitu ditanya, muncak bahasa Indonesia mah, saya dari Indonesia. Bagaimana pengalaman di Indonesia? Ternyata di Indonesia DPR-nya pun mantap-mantap korupsinya. Cak Margaret Thatcher. Dan pemerintahnya pun saya lihat wajah-wajah korupsi. Isin kan pernah terjadi ya tak? Orang ku Inggris aya pelecehan seperti itu. Orang Indonesia kan tersenang. Orang Indonesia tersenang lantaran kan jelema mah kajen teuing ngabohong ge embung disebut pembohong. Jelema kajen teuing teu jujur ge teu jujur embung disebut teu jujur. Jelema teh sanajan tukang main embung disebut tukang main. Jelema mah kos kitu bae. Mantap teu senang harita Indonesia teh. Ngeunah bae Margaret Thatcher ngomong teh. Aya utusan di urang DPR kali itu ke Inggris. Oh, akhirnya alhamdulillah aya peluang tah nyana di paroto jeung penggede-penggede Inggris di kantor. Dihareupeun kantor. Cepret dibikeun ka Margaret Thatcher. Nih, ini siapa? Oh iya, cekeuna teh ini penggede-penggede negara saya. Tuh. Nah, ini adalah sosok-sosok koruptor, sosok-sosok manusia yang korupsi. Seri Margaret Thatcher. Kenapa ketawa? Ini dipotonya di kantor Indonesia, cekiana. Kebenaran dipotona teh di kantor di Inggris, kantor Indonesia, paranti nangkepan nu korupsi. Nah, jadi cek Margaret Thatcher, iya emang ini pejabat-pejabat saya yang suka nangkepin pejabat Indonesia yang korupsi dibawa ke kantor itu kantornya. Jadi di Inggris teh aya kantor paranti nangkep jelema Indonesia nu korupsi. Tah, jadi pas dianggap ku DPR Indonesia teh anu diutus ka Inggris, nunggu karumpul di hareup teh eta teh dianggap tukang korupsi, orang tukang nangkepan korupsi. Hebat orang Inggris. Jadi orang Indonesia mah katipu bae. Katipu. Tah, coba anu inget tah. Kula mah inget tah barang inget ka dieu tah. Inget ka harita zaman kuda keur ngora. Masyaallah. Sia nya sirikeun mah untuk percaya ka aing. Tah eta luar biasa itu sebenarnya. Jadi orang Indonesia mah kos eta mah kos anu urang ieu teh ya urang naon karana-karana urang Mesir. Urang Mesir. Urang Mesir eta kan kotornya nama. Urang lamun deuleu ka Mesir, urang ngadenge Mesir teh serem kan. Mesir hebat. Coba ge ka Mesir. Masya Allah. Kotor pangkotorna sadunia Mesir. Sampah teh teu pernah anu daek nyapuan. Dia hareupeun Al Azhar teh di masjid teh kotor. Ya Allah ya Rabbi. Urang di tempat gala wudu teh kotor, di jalan kotor. Mesir eta. Wahara. Masya Allah. Pas orang Mesir kunjungan ka Yaman. Aya jalur nu keur kieu di sisi. Tuh. Yana ngomong orang Mesir ke Presiden Yaman. Pak Presiden, jangan suka menghina Mesir. Emang kenapa? Katanya Mesir itu orangnya kotor-kotor tuh, lihat yang lagi kencing siapa. Oh iya,
Ini negara Yaman. Bilang katanya nggak pernah ada kekotoran itu yang kecil di pinggir jalan. Tuh, ada berapa orang? Tuh, ada lagi tuh siapa? Kayak tilu kan nggak deret be. Cek presiden Yaman, coba lihat wajahnya ke sana. Barang di dulu orang Mesir kene. Orang Mesir isinin. Tapi orang lamun lalakon kos kitu ternyata Indonesia mah emang boga karakter kos kieu bae. Kos kieu bae orang Indonesia teh. Kos kumaha mau bejakeun pokona kitu bae lah. Kos kitu tah seputar orang pilpres eta karakter Indonesia teh kos kitu. Kos kumaha atuh sia ge jararaho. Teu kudu nanya ka aing. Karakter Indonesia. Eta kos kitu. Masyaallah. Lamun disebutkan koruptor teh mungen padahal mah nyana. Mun disebutkan pembohong bung padahal mah nyana. Di masjid majlis mah kan nu ngabohong aya hiji doang. Tukang ngabohongna ngan hiji doang di majlis ieu. Atuh kudu sajen mauan ieu ngan hiji doang. Kunaon nyileuk ka ditu sia biasa bae. Tah. Ieu urang naon kitu ngaranna kafir, urang kafir. Teu meunang naik kendaraan mewah, teu meunang boga imah mewah, teu meunang naik kendaraan make sela, meunang make sela mah tapi make kap tina kayu mah meunang, tapi tina besi mah teu meunang mewah. Teu meunang make tempat diuk. Lamun ngahalangan mukmin arahkeun nyana ka jalan anu sempit, nyana ka jalan caci. Mukmin kuna lancar. Ya Allah. Wala yuqur ulah dicicingkeun nyana wala yusaddaru fi majlisi. Ulah kena asup ka majelis kafir-kafir mah. Teu meunang dilarang asup ka majelis. Sebab majelis ka tempat mulia ulah kosok ditincak ku jelema-jelema lain ahli Allah. Bawaan teh nu kos kada itu. Allah ngahinakeun ka jelema kafir, ai majelis kan dimuliakeun ku Gusti Allah. Maka ulah sembarangan ngasupkeun jelema kafir ka majelis. Komo ka imah urang sing hade diondang. Kafir-kafir ulah. Allah ngahinakeun ka kafir kudaon ku urang. Dimulia-mulia. Pikir gara ku urang, naon anu dihinakeun ku Allah? Urang ilu gara ka Allah. Ulah ajudu dihinakeun ku Allah, ku urang dimuliakeun. Kafir jelema anu dihinakeun ku Allah. Kunaon atuh ku urang dimulia-mulia? Berarti kan orang henteu sejalan jeung aturan Allah. Tadi dinya bae heuladan urang, jang nyalametkeun diri urang. Jang nyalametkeun diri urang jaga di akhirat. Ku ari mah ka kafir ge geus teu meunang nyebut kafir. Non muslim. Oh, masalah sih eta kafir-kafir kene sebenarnya mah non muslim ngan rada sopan saeutik. Berarti kan kaditu da aya naon wallahu a'lam. Deuk aya rencana naon wallahu a'lam. Biasana kan kos kitu. Oh, masalah ieu mah keur carita ngaji kafir mah kafir bae. Jadi Al-Qur'an ge aya. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد. Aing mah keur nuturkeun sia takiat kos kitu tah. Henteu aya lakum dinukuman poho. Lamun lain makmum mah lakum dinukum. Endahannya terus waliyadi. Tah ieu kafir teh kos kitu sabenerna mah. Wallah dihinakeun ku urang dimulia-mulia. Mentak ka DPR ge sabenerna ulah yang mulia Bapak DPR. Atuh bener teu muliana. Nyana teh bener teu ngalaksanakeun tugas-tugas sucina. Lamun ku urang kanyahoan bahwa nyana korupsi atuh ulah yang mulia ge urang ceramah. Kuduna yang kos kitu kuduna mah. Kudaon Ki Pudoli yang mulia Bapak Ketua DPR. Dia dilaknat sia ku Allah pun. Dia itu mulia usah
kecuali jelema pinter lain. Maksudnya aku buat tauriah. Geus lamun urang nyaritakeun yang mulia ketua DPR padahal mah maksud mulia teh cak hate mah nu hina yang terhina. Jadi lain di mulut, lain di hati. Nu pinter mah masalah, nu bodoh mah ulah. Nu pinter mah masalah. Tama kos jelema ngalalaga, aku cinta padamu padahal mah benci. Sebenarnya mah munafik eta. Tapi nu pinter mah masalah kos kitu. Tauriah tuntunan li habid 5. Nah, ulah osok nyicingkeun kafir di majelis paranti perkumpulan muslim. Anak itu diurangkan aya majelis DPR. Majelis apa? Permusyawaratan. Kumaha teh? Perwakilan. Nu aya majelisan. Terus majelis permusyawaratan. Eta ieu mun teu ka bawah doang. Majelis permusyawaratan. Eta teh kudu orang muslim ulah aya orang kafir. Nah, kan musyawarah teh kapan orang-orang muslim. Atuh lamun jeung orang kafir engke atuh. Beres atuh. Bisa pada orang muslim kan ngeunaan paling anu dimasalahkeun kunut usoli beteureun-eureun ti baheula batur geus nyen Apollo nya kunut kan eta. Beteureun-eureun usoli bae. Tangkorak Muhammadiyah mah kos kitu bae geus ulah diladenan geus urang. Ya, sudah mun aya nya ngamasalahkeun usoli geus sia endek salat henteu. Urusan usoli jeung urusan sia. Sia teu usoli, sabodo sia. Aing mah usoli bae. Geleger kena abek di hadapan nyana usolli deng ikut cili sia Allahu Akbar ya cek mah di sholat segitu amat ya jawab ku orang kumaha aing bae tuh aing sholat lain sholat ribut ayo usolli kunut ieu teh naonan batur geus ka mana teh kuari fungsi apa teh MPR urang kudu ngarti di negara Indonesia MPR orang fungsi apa henteu ayeuna. Kos gitulah Seputar negara akibat naon wallahu a'lam. Geus pilpres kukula bakal dicaritakeun. Selesai geus aya presiden kukula dicaritakeun. Didongeng-dongengkeun ye teh insyaallah. Nu ngora kaburu nu kolot wallah. teu meunang diantep dicicingkeun kafir di majelis nu aya jelema musliman. Artina majelis muslim lantaran pada dasarna Allah ngahinakeun ka jelema kafir kunaon haju urang ngamulya-mulya ka jelema kafir. Allah we ngahinakeun geus urang atuh kudu nuturkeun Gusti Allah. Masyaallah karim. Baheula aya hiji raja ngaranna raja tersebut teh afdol. Aya hiji raja hiji faedah dakhala Muhammad ibnul Walid at-Turtushi alal malikil afdal ibni amiril juyush. Muhammad bin Walid at-Turtushi ngaran kula at-Turtushi hiji daerah tempat perwalian ayana di ujung Turki. Abah kula ngangaranan kula Turtushi keur ieu hayang nyaho di sisi Jamul Jawa mete eta aya ukuran ke waktu neuleuan baheula oh iya aya Turtushi. Tapi teka panggih-panggih eta neangan Turtushi teh
ngaran aing ye tapi teu nyaho naon maksudna Abah make ngangaranan Turtusi. Aya di hiji kitab teh nyaritakeun tentang daerah-daerah perkumpulan wali di ujung Turki. Di Turki aya hiji gunung, di dinya paranti perkumpulan para wali. Eta teh ngaranna Turtusi, tempat jadi daerah teh kampung. Turtusi teh kampung. Nomor kahiji teh Lubnan paranti perkumpulan wali di Yerusalem tah ieu mah di Turtusi Turki. Nah, panjang tah urang mun carita Turtusi. Nah, dakhala Muhammad ibnul Walid at-Turtusi asub alal Malik Afdal bin Amir al-Juyus karaja Afdal ibni Amir. Barang asup seorang kiai Muhammad karaja Kebenaran di sisi raja aya jelema beragama Nasrani Kristen. Eta kiai datang ka raja teh lain deuk menta sumbangan. Kiai datang ka raja lain deuk menta BPJS. Kiai datang ka raja teh lain deuk menta urusan-urusan dunia tapi ngana sehatan. nyana langsung ngasehatan raja. Raja dinasehatan ku kiai teh datang ka ngehenen cicing teu emek teu ciak teu ngomong bahkan ceurik raja. Ih, saha jelema kuari nu bisa nganasehatan raja ceurik? Saha? Ayo coba. Ya kiai na ge moal aya jadi beuli kabeh kiai. Sok geura, kiai mana nu teu kabeuli ku pamarentah? Kiai mana nu teu kabeuli ku pamarentah? Angsongkeun coba ka aing. Mun di organisasi kiai mana, lamun di yayasan kiai mana nu teu kabeuli ku pamarentah? Lamun di pondok pesantren salap mana nu teu kabeuli ku pamarentah? Anak geus kabeuli kabeh deuk kana nasehatan kumaha tuh? Ja kadituna ge lain deuk kana nasehatan. Eta tugas kiai teh ya datang ke pemerintah teh ya nasehatan lain haju ngajingjing berkat. Eta geus dibiasakeun si urang ngariung berkat akibatna wah nasehat. Nah, ciri raja teh tuluy. Eta kiai langsung maca syairan. Ieu panjang syairanna mah nganu di dieu setik ya zalladzi ta'at qurba. Kasimpulanna mah nyaritakeun kamulyaan Kangjeng Nabi. Bahwa Kangjeng Nabi teh seorang manusia anu pangutama-utamaan. Urang teh can ngabayangkeun ka Kangjeng Nabi pangutamana lantaran henteu nyaho lalakon Kangjeng. Lamun urang teu nyaho kana lalakon kos kitu naon gitu. Tapi lamun urang nyaho lalakon Kangjeng bahwa Kangjeng teh sumber daripada segala macam cara. Kok bisa jadi sumber? Allah teh nyokot tina cahayana dijadikeun nur Kangjeng. Tina nur Kangjeng teh dijadikeun langit bumi, lauhil mahfuz, kolam, ieu kabeh meunang ti nur Kangjeng. Kakarah urang bupara amat tah lamun urang haju ngarandapan kana asal usul Kangjeng kakarah pohara geus urang asal ngadenge Muhammad masyaallah leketa eta teh asal urang ngadenge Madinah ya Allah ngadenge aya di urang toko Madinah oh hayang balanja hayang di toko Madinah. Urang ngadenge Madinah, ya Allah, rindu ka Kangjeng. Ngadenge Kangjeng, rindu. Leuwih-leuwih Kangjeng teh penyelamat umat. Di akhirat anu dibere sapatin umat teh kan Kangjeng saurang doang. Kangjeng Nabi Adam teu bisa, Kangjeng Nabi Nuh teu bisa, Kangjeng Nabi Ibrahim teu bisa, Kangjeng Nabi Musa Harun teu bisa, Kangjeng Nabi Isa teu bisa. Kabeh mengkerucut ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ari jelema nu salamet geus teu kudu disapaatan anu bisa hiber ka sorga lompat ka sorga lempang ka sorga ngesot tapi datang ka sorga teu kudu disapaatan ieu mah anu statusna bisa teh kudu asup ka neraka masih ditulungan ku Kangjeng kan Kangjeng neulean nah ya sorga kunaon emang Kangjeng bisa ieu mah aya sholawatan tadi di sinarna teh kanyahoan kok ieu mah henteu anu ye eueuh ih pugu di dunia sok salamu alaika oh ieu berkat maksudna ieu mah katebakeun ku Kangjeng Nabi katebak masyaallah Kangjeng Nabi urusan urang ngawinara Kanjeng Nabi teh seperti eta karak urang inget pohara mah takan hayang nyaho ka kapoharaan Kangjeng teh kudu nyaho heula asal usul ka karak urang daek maca sholawat nu mantak ditenden di salat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina atuh moal pati-pati ditenden di salat teh munajat ka Allah make sholawat lain sambarangan urang lamun sering maca sholawat eta ka Mekah hiber asal etiket bae ya Allah ya Rabb nah ieu aya Nasrani ya ta eta teh Nasrani teh ngadenge kahebatan Muhammad datang ka nyana ngadenge raja bisa jadi ciri nasehat seorang kiai tak eta teh dipikir ku seorang Nasrani aya naonan di jero aya naonan panjang ta dongeng asli nama panjang dongeng aslina ternyata horenganan nu mantak bisa cerita ieu teh kahayang si kiai na datang ka raja bisa ngalengis jeung ceri dah ketika aya seseorang kiai anu nganasehatan raja kemudian aya muatan ulah muatan hayang jabatan ulah muatan hayang dunia ulah muatan hayang diagungkeun bae boga perasaan si kiai teh mun aing datang ka dinya hajur rajana teh hudang tah aing mah hayang dihargaan kos kitu teu ceuli datang ka nasehatna didengekeun bae teu ceuli datang ka nasehatna didengekeun bae tah nu mantak baheula supi-supi nganasehatan raja na ngadengekeun teu hayang nanaon boro dunia berkat jabatan teu hayang ulah nanaon diagungkeun ge teu hayang urang datang ka bupati deuk nganasehatan bupati urang datang ka gubernur deuk nganasehatan gubernur urang datang ka raja ka presiden deuk nganasehatan presiden kemudian ulah hayang nanaon asalnya na urang datang hudang bae menghargai urang eta geus aing mah geus sakitu geus sumbat geus tah eta teh kos kitu geus moal didengekeun sebab boga kahayang adapun nyanana hudang urang teu hayang mah lain deui ulah aya nanaon di jero hate urang saha kuari neangan kiai na kos kitu saha kakak dibere leutik bae ge encan datang ka imah geus ngomongkeun pun sabaraha pun cak aja pendi sabaraha eta aplop 53 juta ini mana pen bayi mah 500 ih goblok tuh bupati tolong kok ya perbedaan ke Pudoli 3 juta aing 500 eta di jalan kene ribut ki Pudoli jeung ki Kiai Haji Pendi ribut di jalan kene akibat teu beda teu akur merena padahal makan wajar kayak ki Pudoli mah ngaranna ge kiai asli nya mah ari ieu mah kan kiai imitasi lu sabenerna mah wajar tapi tetep aja itu ngerasa wajar kos itu teta deuk nasehatan kumaha deuk nasehatan kumaha nah iyalah geus urang ulah cerita soal dongeng eta panjang teh dongeng nu ngadongengkeun kan ahli supi nah ieu mah keur carita tingkat jelema nganasehatan nu mantak didengekeun teh
ku makhluk ku jelema di jero hatena teu hayang nanaon satungtung di jero hatena boga kahayang atuh kos kitu bae contoh kiai diondang tapi nyana ngajina hayang amplop eta teh enggeus sakedeung selesai sakali dua kali ka ditu da oi rame wari mah geus teu rame geus ulah didengekeun masa ngaji kos kitu rame teu rame eta mah kos kitu mah topeng atuh topeng rame teu rame berarti eta teh kiai nu kitu ngaranna Ki Topeng palingan cak emak si Aji cak emak ilot ya ka Abah Ji cenah engke mah di akhir zaman masih di Asia mangke loba kiai ronggeng menyama ronggeng lain urang Karawang bae kiai jadi ronggeng ti harita tak Abah ju teu daekeun ceramah-ceramah geus mah atuh bisi jadi kiai ronggeng atuh diteruskeun ku anak incuna jadi incuna nu jadi ronggeng gua henteu aya incuna mah minantu ya ronggeng eta imah bisaan bae kiai ronggeng segala naon nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kudu aya perbedaan di negara Islam nu make aturan Islam berarti syariat negara orang perlu dikanyahokeun lain negara Islam lain negara syariat tapi negara demokrasi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI ngan modelna anu teu milih ka nomor hiji dianggap lain NKRI aing sebel atuh teu kudu kitu NKRI mah urang kabehan selaku bangsa Indonesia tak aya kos kituan di Indonesia teh ieu Pancasila asal teu ka nomor hiji berarti Pancasilais berarti kan di urang teu lurus belajar atuh coba urang sebagai bangsa Indonesia nu lurus cara demokrasi mantap jualan demokrasi kan itu seolah-olah di negara Indonesia kerjualan demokrasi lain jualan syariat ketika yang mau atas nama syariat itu dianggap musuh sebab keur ngajual demokrasi demokrasi saha ieu bosna jadi itu di Kulon Kulon mana eta Pasar Kemis tak Kulon etek orang Kulon nu jualan demokrasi jadi orang teh keur meuli demokrasi teu laku urang teh ieu jualan syariat teh teu laku ieu urang bari ngaji teh baris urang we ieu teh aya imanan ka Allah iman ka Kangjeng Rasul jeung nu hayang salamet ya saya dicicing di negara nu lain negara syariat tapi urang deuk make syariat ieu tekad bulat urang luar biasa cicing di negara nu teu bersyariat tapi urang teh hayang bersyariat jeung teuing aing mah lalakon negara mah negara sareng kitu kan aing mah aing ke di akhirat mah urusanna urang mantaki urang teh nyalametkeun diri urang teh keur nyaritakeun tentang syariat oke aturan syariat oke bertentangan jeung negara urang jeung teuing lah ieu negara sabodo ka urusan batur lantaran engke paeh makan urang deuk saha ayo ngomong kok asup ke jero kuburan Haji Pendi misalnya ya misalnya paeh tanyakeun ku malaikat munkar nakir man rabbuka NKRI ini cek malaikat tuh jawab NKRI sih sekali deui waman nabiuka Bhinneka Tunggal Ika Haji Pendi langsung gepeng tapi lamun urang ngaji kieu makan ngeunah Haji Pendi pae man rabbuka Allahu rabbi pinter lu pen ngaji dong nya ge bisa kos kitu teh ngomong tolol wa man nabiuka cek malaikat munkar nakir saya kan udah ziarah ke Madinah emang ya gak usah diceritain ya. Wa man nabiuka saya udah ke Madinah berapa kali. Awas lu malaikat. Bisa ngancam gitu. Malah dia nyongos ka jotos kieu bae.
Waduh, gorenganan orang pernah di Bogornya, masya Allah. Nah, iya. Pelbah. Wama kita buka. Aduh, balak genep keluar. Nah iyalah, urang tanjang nyalametkeun eta di jero kubur komo nu geus kolot malah. Urang percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Nabi teh jadi iman ka Allah lamun teu make Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah doang teu make Muhammadur Rasul teh jadi. Ketika geus jadi, percaya Kangjeng teh sebagai utusan Allah, percaya naon nu dibawa ku Kangjeng di antarana berita ti Kangjeng Nabi aya soal munkar nakir. Gusti abdi percaya di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir. Percayakeun di jero hate. Nu ditanyana man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Tah, wari geus teu kudu salat apalkeun eta mah. Eta. Cek jana mah nu ngajawab suut meureun. Lain. Amal eta mah sarua jeung budak detik dek les tengan. Budak leutik baheula terus lengan teh ngapalkeun. Abdi neruskeun babaturan abdi. Keur leutik teh mah kos gitu. Babaturan abdi tadi nyaritakeun anu abdi deuk nyaritakeun ieu. Wah, eta mah dipendi keur leutik mah kos gitu. Bisa ditalar, teu bisa kos kieu mah. Lalakon lah pagawean. Sing hade besimpan rebuka jawabna NKRI. Awas ya malaikat NKRI. Oh, tapi kan ku nomor hiji mah dipertahankan. Selamat itu. Goblok sia tolol. Emang kurang gitu. Manya di Mesir NKRI. Anu nupaehna orang Mesir. Mandra buka NKRI. Lu samanya lu. Teu bisa kuduna eta mah urusan akidah. NKRI mah tah naon tah mah urusan sapira kedudukan. Nya hade polisi-polisi ulah terlalu neken-neken NKRI besi ka bapaeh. Menang mah menangan sing hade ulah haju memojokkan. Besi ka bapaeh. Nya lamun di jero disiksa ku Gusti Allah, ku malaikat. Deuk ka mana lumpat. Salametkeun diri urang. Awas Allah. Rabbuka Allahu Rabbi. Menabiuka Muhammadun Nabi. Maka kita buka Al-Quran kitab atau waman imamuka. Maka kiblatuka Ka'batul kiblat. Waman ikhwanuka sahabatul anjeun supendi AF. Besi kayak pudolik itu kayak di jero kubur. Bod, waman ikhwanuka. Saya dekat sama Haji Pedi waktu ngaji. Malaikat teh iya kudu disempring ku aing sia. Jadi urang lamun wau kitu. Waman ikhwanuka Abdul Qadir Jailani eta mah geus jago. Waman ikhwanuka Maulana Hasanuddin. Gas, mantep gas. Waman ikhwanuka Syekh Maulana Mansur. Selamat gas. Sahabat Rusia Pendi. Oh, si ada salamat kan. Maning ti kuari jauhan. Mesti kabawa ke kuburan pun. Ya Allah. Ya walai waqaru ulah sok diundang dicicingkeun ditetepkeun kafir di majelis mukmin. Lantaran Allah ngehinakeun ka kafir, naon ku urang dimulya-mulya. Sakitu pada prinsip nama. Sakitu pada prinsip sing hade. Kumaha urang geus kolot teh kanu geus kolot bae mah, kanu geus kolot bahkan lah tuh. Kawin sanu daekeun geus kolot mah. Atuh geus pokona nyadar diri lah nyadar diri. Geus moal kebeldekan ka kuburan salametkeun beusi aya keneh karesep ka kafir di jero hate urang. Singkirkeun. Aya naon di jero hate aing kok aing bisa resep keneh ka kafir. Awas sing hade salametkeun. Kafir mah nu dihinakeun ku Allah. Geus lamun deuk kadatangan imah urang ku kafir, datang ka lawang bae mun urang bisa nahan. Udah di sini aja. Emang kenapa? Wah, kamu kan kafir, enggak boleh masuk rumah. Rumah saya ini steril, harus orang mukmin aja. Kemarin maka boleh. Kemarin belum tahu, belum ngaji. Saya udah ngaji sekarang. Jadi kalau mau ngasih uang di luar aja, dia goblok.
gitu-gitu kayak deh tolol